Nabi Ibrahim alaihi salam anjeunna ngadoa ka Allah hayang gaduh kader pikeun neraskeun ngaleres Baitullah Masjidil Haram. Dipasihan Kangjeng Nabi Ismail dina kaping 8 sasi Zulhijjah aya piwarang parentah ti Allah kudu ngurbankeun mencit Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam. Tinggal palebah Kangjeng Nabi Ismail menjelang karek tiasa leleng kahalu. Palama balago ma'ahu sa'ya. Ketika Kangjeng Nabi Ismail karek tiasa leleng kahalu. Aya parentah teh ti Allah kudu dikorbankeun kudu dipencit. Dalareus eta teh disaur qala ya bunayya inni arafil manam anni adbahuka fangdur mada taro. Anaking bapak teh aya parentah ti Allah kudu mencit hideuk nyembelih hideuk. Fangdur mada taro kumaha pendapat hideuk. Kumaha cek Nabi Ismail qala ya abati al matu marsatajiduni insyaallah minas sabirin. Mangga palaksanakeun. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Pasti abdi sabar Pak. Falamma aslama watallahu lil jabin, ketika Ibrahim geus siap pasrah, begitu pula Ismail kemudian disinekelkeun kana dadagel wana dainahu ayya Ibrahim tarajal. Allah mutus malaikat Jibril, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya anjeun geus ngabenerkeun kana parentah melalui impian. Inna kadzalika najzil muhsinin, inna hadalahu wal balaul mubin. Ujian terbesar ke Nabi Ibrahim. Wa padainahu bidibhin adim, digentosan ku domba nu badak